43 Tolabu Quraisyin ari ieu eta rek nyaritakeun neanganana urang-urang Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma sohat samang-samangsa nyaring atawa cager saha Quraisyun urang Quraisy tilkal lailata dina eta peuting walam tajid bari teu manggihan itu Quraisy fi baiti rasuli di bumina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ibna ammihi kajaba wungkul manggihan ka putra pamanna Kangjeng Nabi Aliyan tegasna Sayyidina Ali. Ishtadda tah narima banget naon hanakuhum keheuleunaana itu urang Quraisy. Farsalu tuluy ngarutus itu Quraisy syubbanahum ka pirang-pirang pamudana bisuyufi kalawan mawa pedang wal isiyi jeung tumbak tabhasu nareangan itu syubban anir rasuli sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli jihatin kasaban-saban arah. Wa qad ja'alu jeung geus ngajaradikeun itu Quraisy liman kasahawae jalmana yakti anu bisa ngadatangkeun itu si man hum ka itu Quraisy bihi kalawan mawa Kangjeng Nabi aw ya dulu atawa bisa nuduhkeun itu si manhum ka itu Quraisy alaihi ka Kangjeng Nabi nyiapkeun mi'atana qatin kana 100 onta jaizatan anu bikang kabeh. Wa qad wasalu jeung nyata narepi itu syubban fil bahsi dina neanganana anhu ka Kangjeng Nabi nepi ilal gori ka gua Hira ka gua Sur bihaitsu law nadara kusakira-kira lamun manempo saha ahaduhum salah saurang ti itu syubbanu Quraisyin fihi ka jero itu gua Sur laro'a tah yakin bisa nempo itu si ahad ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu jeung bisa nempo ka sahabatna Nabi tegasna Abu Bakar. Waro'a jeung ningali hum ka itu syubbanu Quraisyin saha Abu Bakrin Abu Bakar As-Siddiq. Fabaka tulus nangis itu Abu Bakar. Faqala teras ngucap lahu ka Abu Bakar saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lafad la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan ulah rek sedih anjeun innallaha saestuna Allah eta ma'ana tetep sartana urang sadaya. Ieu aya dina surah Al-Anfal ayat 40. Fa'ama tuluy ngalolongkeun maksudna nutupan saha Allahu Gusti Allah absaral musyrikina kana panempona pirang-pirang jalma musyrik. Waraja'u jeung marulang itu musyrikin khaibina bari anu rarugi kabeh teu mampu manggihan ka Kangjeng Nabi. 44 Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam ari ieu eta rek nyaritakeun kaluar na Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghori tina gua Sur. Ba'da anin qata'a dina sabada yen pegat naon al bahsu neangan anil Quraisy anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kharaja tah kaluar Nabi ma'a sahibihi sarta sahabatna Nabi wa qad aqama jeung nyata geus tumetep
atawa cicing Nabi jeung itu sahabat maksudna Abu Bakar As-Siddiq fil ghori di gua Tsur salasalayalin dina 3 pirang-pirang peuting 3 poe 3 peuting Nabi di gua Tsur. Wa kana jeung bukti sa Abdullah ibnu Abi Bakrin tegasna putra na Abu Bakar As-Siddiq eta yati sok datang itu Abdullah hima ka itu Rasul sareng Abu Bakar fil masai dina waktu sore-sore wa yukhbiru jeung ngabejakeun itu Abdullah bin Abi Bakrin huma ka itu Rasul sareng Abu Bakar bi ikhbari Quraisyin kana pirang-pirang berita tentang urang Quraisy. Wa kanat jeung bukti saha ukhtuhu dulur awewena itu Abdullah Asma'u tegasna Siti Asma eta ta'ti sok datang itu Asma hima ka Rasul sareng Abu Bakar bitta'ami kalayan nyandak tuangeun khufyatan barina susulumputan kituna teh khaufan karena mikarempan min Quraisyin ti urang Quraisy walamma jaa jeung samang-samang sadatang huma ka itu Rasul sareng Abu Bakar saha ad-dalilu petunjuk arah birrahilataini kalawan mawa 2 tutunggangan fi sabahil yaumi salisi dina subuh poean anu katilu raqiba tarumpak itu Nabi sareng Abu Bakar wasaro jeung berangkat Nabi sareng Abu Bakar qasidaini bari anu ngamaksud duanana al Madinata ka kota Madinah. Walaqad lahiqo jeung yakin nyata nuturkeun bihim ka itu Nabi sareng sahabat oge petunjuk arahna fitoriki di jalan saha Suraqatu Suraqah ngunguntit waroda jeung ngamaksud itu Suraqah ayaktula kana yen rek ngabunuh Suraqah ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafashila tuluy lemah itu Suraqah lemes ngadadak leuleus teu bisa ngudag Nabi. 45 An-nuzulu ari ieu eta rek nyaritakeun lungsurna Kangjeng Nabi bi Kuba'a di kampung Kuba di tanah Kuba. Awalu masjidin oge rek nyaritakeun mimiti na masjid bunia anu diadegkeun itu masjid fil islami dina agama Islam. Wa shalla jeung geus salat saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Kuba'a wasala dugi gitu wasala dugi saha Rasul sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Kuba'a ka kampung Kuba fil yaumis tsani dina poean anu kadua min Rabiul Awwali tina bulan Rabiul Awal al muwafiqi anu ngakuran salasina kana tanggal 30 min September tina bulan September sanata situmiatin sanata 622 dina tahun ka 622 Masehi. Ba'daan makasa dina sabada yen tumetep Nabi salasa asyarota dina 13 naunana sanatan tauna mudayyaqon barina anu dirupekeun saha alaihi itu Nabi fi Makkah di kota Mekkah.
Mamnuan tur barina anu dicegah minal jahri tina tetembrakan bidakwati kana dakwahna. Waqad aqama jeung nyata tumetep Nabi bi Kuba di kampung Kuba isnataini dina 2 wa isyrina jeung 20 dina 22 naonana lailatan peutingna baina ashabihi aya di sakurilingeun pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi minal muhajirina nyatana ti golongan muhajirin wal ansari jeung golongan ansor aminan barina anu aman mutmainnan tur anu tentrem. Waqad bana jeung nyata tos ngabangun Nabi fitil kal muddati dina eta waktu Masjid Quba ngabangun kana Masjid Quba alladzi anu wasofa anu nyipatan hu kana itu ladi tegasna Masjid Quba saha Allahu Gusti Allah annahu kana sanyana itu Masjid Quba eta masjidun ussisa ala taqwa sifatna teh eta masjidun ussisa ala taqwa ari masjid eta anu dicawiskeun kana katakwaan atawa masjid anu disiapkeun pikeun jalma-jalma anu takwa.